Assalamualaikum, ketemu lagi ke Barsum. Lama guys, ya. Jadi orang nek ngagerebek youtuber Dharma Raja teh ya. Tungguannya. Ayo maju Pak. Siapan heula. Era lo batur tuh biasa vlog. Ayo gas kan. Ya. Gas. Nang mana? Si Peggy. Potong. Guys, ya jadi orang caket di Bumina Dharma Raja TV Andri teh. Hei, malah bono tuh. Era cenah anjing. Heuh sarup aing ke era. Jadi di teh di bumi si Ai teh aya komunitas YouTuber Dharma Raja cenah saurna teh. Nah, tapi ge teu acan kitu. Bade yang kena ilmu nawe ka dieu teh. Sarangan jeung badak Barsum anu sabarehna mah nu jadi tukang kene. Ieu nu sabaringan tosan we. Sok kagolop deui eta udah make helm ada mah. Ayo sekarang gua pakai helm. Biasa si golop. Tukang edit kita editor ya Barsum. Nah, transfer kitu heula nya. Kayak tinggal we di jero tuang gerbek studio Barsum. Barsum. Amin, moga studio sarangan amin ya. Amin. Gerbek studio Dharma Raja TV ya, sareng komunitas YouTuber nu lainna.
Weis. Ayeuna orang tos Kareke beres gerebek rumah si Dharma Raja TV. hain gerbek rumah sakaligusnya ngan ilmunya ti ada Sharing lah istilahnya. sharing iya orang dengan personil terlengkap sih sebenarnya mah da aya gitu Derendi Gali Loba. Iqbal jeung nu lainna lah sadayana pokona mah Jadi buri teuing coba deh. jadi beri teuing di coba ding ya alhamdulillah orang menang ilmu lah di komunitas itu Dharma Raja sadayana Oke lah, cuma kayak pokoknya menek aya project gede ya di YouTuber Dharma Raja tungguan rencana badag gitu. saya rencana badag tungguan we nya salam Sunda sampurasun.